Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sata acana wilujeng patepang deui sareng simkuring Gita Kunedewi di dieu simkuring baris medar perkawis bab wawancara, di mana ieu bab teh nyaeta kaasup kana bab anu munggaran di semester 2 atanapi pas hidup kelas 10 nya SMA sareng jenjang SMK. Arah tenyang kolong teng kana waktos urang ngawitan wae medar kana materi wawancara. Lajeng jadi naon atuh ari nu dimaksud wawancara teh? Wawancara teh nyaeta dina basa Inggris nama interview. Ari wawancara teh di jerona teh aya kagiatan guneman. Ari guneman teh tanya jawab teh antara nu ngawawancara jeung nu diwawancara. Nu diwawancarana narasumber atau responden. Ieu wawancara teh bisa secara langsung atau teu langsung. Hartina langsung mah nyaeta paamprok jeung nu diwawancarana. Lamun teu langsung mah biasana osok lewat virtual atau video call teh jeung sajabana lewat Zoom jeung sajabana. Jadi lamun nu teu langsung mah teu langsung paamprok antara nu ngawawancara jeung nu diwawancarana. Teras salajengna aya sababaraha hal dina widang kagiatan wawancara nu miboga tujuan atawa udagan nu tangtu. Jadi wawancara teh tujuanna teh beda-beda gumantung profesina. Contona dina widang jurnalistik tah udaganana teh jurnalistik atawa wartawan mah pikeun neangan berita atawa warta ya. Lamun tujuan wartawan ngawawancara teh pikeun neangan berita. Upama jumpa pers nyaeta tujuan ngawawancarana ieu mah pangabutuh narasumberna. Jadi biasana narasumber atau respondenna justru anu butuh jelema anu ngawawancarana. Biasana upami jumpa pers mah sok aya pemberitahuan atawa undangan heula gitu di anggalna. Teras anu katilu aya kagiatan panalungtikan. Ari panalungtikan teh bahasa Indonesiana teh penelitian. Janten dina udagan atau tujuan dina panalungtikan dina wawancara mah nyaeta pikeun neangan data. Sakali deui upami dina widang jurnalistik atawa wartawan mah pikeun neangan berita wawancarana teh. Upami jumpa pers mah pikeun nepikeun informasi ti narasumber. Upama panalungtikan mah nyaeta pikeun neangan data tur fakta nu aya, pikeun nalungtik. Aya nalungtik teh penelitian. Teras ayeuna lajeng kana tujuan atau udagan wawancara. Aya opat nyaeta kahiji mastikeun bener atawa henteuna kajadian. Kadang sok aya kajadian anu hoax. Misalna artis itu mah misalna geus maot padahal mah hirup keneh. Eta teh hoax. Berarti kudu dipastikeun bener atau henteuna ku cara wawancara. Anu kadua nyaeta nyangking pamadegan resmi ti narasumber. Pamadegan resmi ti narasumber tangtu wae anu narasumber anu tiasa dipercaya. Terus anu katilu aya ngaguar pamanggih ahli, ieu ahlina. Terus anu kaopat konfirmasi keur babandingan data. Pilih hidup gaduh data dibandingkeun jeung fakta anu aya. Lamun naha anu diwawancara teh teu luyu geuning jeung anu data anu dipigaduh ku hidup teh, nya berarti aya kasalahan dina wawancara atau atanapi data gitu. Terus lajeng kana sawatara hal anu perlu diestokeun atawa diperhatikeun nalika hidup bade ngawawancara. Kahiji, muguhkeun informasi naon anu rek dikumpulkeun. Kadua, nangtukeun saha nu rek diwawancara, kudu puguh. Saha jelemana nahabeut eta nu kudah diwawancara teh. Anu katilu, nangtukeun iraha jeung di mana rek diwawancarana. Kaopat, nyusun angket wawancara nyaeta daftar pananya atau pertanyaan anu rek ditanyakeun keur narasumber, biasana nyokok kana prinsip 5W hiji H. Saha di mana kumaha jeung sajabana. Nya hidup kantos terang pangintennya prinsip 5W 1H naon wae. Tapi di bahasa Sundakeun. Nah hidup bet kedah nganggo angket wawancara atau daftar pertanyaan.
kusabab upami naros makan bu fleksibel tiasa naros naon wae. Muhun ku eta kulantaran eta bilih hidup mah hilap deui janten kedah aya cecepenganana. Bilih engke pas wawancara kikuk balelol jeung sajabana. Teras anu kalima nyaeta dina darna ngawawancara hadena mah ngagunakeun basa Sunda anu merenah. Kagenep nyatetkeun informasi penting anu ditepikeun ku narasumber. Bakal leuwih hade mah lamun direkam, dipoto atau disuting lewat video nya. Ayeuna lajeng kana tata krama dina ngawawancara. Jadi ngawawancara teh henteu asal hidup teh, tapi kedah aya tata kramana. Nyaeta kahiji tata kramana teh kudu netral. Netral teh hartina teh di dieu teh ulah berat sabelah, ulah nepikeun ka aya debat kusir jeung narasumberna, ulah kadon gelut atau pare-are omong gitu. Terus anu kadua nyaeta tata kramana teh kedah sopan. Nah, nya piraku urang ka narasumber erek buat baeud kan teu tiasa. Jadi kedah sopan, kedah someah, hade kasemah jeung sajabana. Nah, salian di tata krama dua hal ieu aya oge tata krama anu ulah tepikeun ka kahilapkeun gitu. Nyata kahiji aya nyatetkeun hidup nalika ngawawancara kedah nyatetkeun hal-hal anu pentingna bilih hilap deui jeung sajabana. Ulah anu teu penting dicatetke bakal gurung gusuh. Nu antukna engke catatan hidup teh siga sandi rumput matek teu dipikahartos gitunya. Terus anu kadua nyaeta ngarekam. Ibu hanya ongkoh nyatet nya ongkoh ngarekam. Upami nyatet mah ieu mah nu pentingna hungkul, upami ngarekam mah pikeun bahan dokumentasi. Bilih anu nyatetkeun teh kan kusabab gurung gusuh narasumberna misalna gancang teuing janten aya dokumentasi rekaman audiona gitu. Jadi silih lengkepan. Teras aya oge nu namina wanda wawancara ieu di handap. Wanda wawancara aya 3 nyaeta mandiri, kelompok jeung konferensi. Upama mandiri nyaeta wawancarana saurang-saurang, boh narasumber boh nu ngawawancara. Upama kelompok narasumberna hiji nu ngawawancarana lobaan. Jadi silih nanya. Engke hidup tangtuna oge upami tiasa mah kedah praktek wawancara per kelompok, kedah silih naros, kedah diajar nyarios bahasa Sunda nu merenah ka batur teh siga kumaha, ka saluhureun, ka sahandapeun, ka saantaragan teh siga kumaha alusna teh. Terus anu terakhir nyaeta aya konferensi. Ari wanda konferensi mah juga talk show, boh seueur pematerina seueur oge nu narosna. Sakali deui janten upama wanda wawancara mandiri nyaeta saurang-saurang, boh narasumber boh nu ngawancarana. Upama kelompok nyaeta anu narasumberna hiji nu narosna seueuran, silih naros. Upama konferensi nyaeta jiga talk show, aya dina TV, YouTube jeung sajabana. Nya. Kartos. Terus salajengna aya sifat dina wawancara, aya 2 nyaeta kauger atau tertutup, sareng kadua nyaeta bebas atau terbuka. Hartina teh upami tertutup teh janten identitas narasumberna teh biasana mah henteu dibejer-beaskeun, henteu diungkapkeun kitu tah. Kadang sok nganggo inisial atawa anonim teh. Upama sifat bebas mah terbuka itu mah sebalikna. Identitasna tiasa diungkapkeun, tiasa disebatkeun. Nami, alamat jeung sajabana bebas. Ayeuna lajeng kana struktur wawancara. Dina struktur wawancara aya 3, nyaeta bagian bubuka, bagian eusi, jeung bagian panutup. Bagian bubuka biasana di jerona aya salam pamuka jeung wawanohan. Contona siga kieu. Assalamualaikum Bapak, Ibu, hapunten ngawagel waktosna, dupi abdi teh. Nah, langsung kana bagian wawanohan.
rupi abdi teh Gita misalnya di kelompok 5 di SMA sabaraha abdi sareng rerencangan teh tah dugikeun pamaksadana naon baris hoyong ngawawancara nendawidi ngawawancara bapak sareng ibu kanggo tugas bahasa Sunda contohna nya. Terus bagian eusina nepikeun inti wawancarana lajeng wae atuh bapak ibu misalna abdi teh gaduh kapanasaran ka bapak ibu teh contohna teh nya naha bapak ibu saha jeung sajabana. Nah eta teh langsung kana inti carita 5W hiji H. Terus ayeuna bagian panutup ngahaturkeun nuhun bapak ibu abdi sareng rerencangan tos dipasihan waktos kanggo ngawawancara ibu bapak anu sakitu mangpaatna pisan pikeun pribadi sareng rerencangan kitu. Sareng salam panutup tong hilap wassalamualaikum nya. Nah hatur nuhun. Janten materi dina bab wawancara mah mung sakitu. Engke hidup orang diajar atau praktek ngawawancara salah saurang tokoh masyarakat bade guru, padagang, polisi, mahasiswa jeung sajabana eta mah bebas mangga wae ke urang diskusi atau sawala di kelas. Tong hilap dicatat materina. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.